Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sedayana. Alhamdulillah tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina lawungan ayeuna urang ngaguan ngeunaan materi biantara. Biantara nyaeta kegiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi. Jadi di hareupeun balarea maksudna di hareupeun jalma anu rea. Orator nyaeta jalmi anu ahli dina bidang biantara. Aya contoh orator anu kakoncara di Indonesia. Nu kahiji aya Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia anu kahiji. Sarta Insinyur Otto Iskandar Dinata. Struktur biantara aya 3. Nu kahiji aya bubuka, kadua aya eusi, 3 aya panutup. Dina bubuka aya salam bubuka. Contona Assalamualaikum, Sampurasun, oge tiasaku wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi. Anu kadua aya manjatkeun puji sinareng syukur. Contona puji sinareng syukur hayu urang sangatkeun ka Gusti anu Maha Gufur. Shalawat miwah salam mugia salawasna ngocor ngagolontor ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna aya ucapan pangbagea. Contoh ucapan pangbagea misalnya sapertos kieu. Bapak, Ibu anu kusim kuring dipi hormat sarta rencangan sadaya anu kusim kuring dipi kareueus. Salajengna aya nepikeun jejer atawa tema biantara. Jadi jejer atawa tema anu rek ditepikeun teh disebutkeun dina bagian bubuka. Salajengna aya eusi. Tah dina bagian eusi ieu mangrupa bagian tina biantara anu eusina ngeunaan runtuyan maksud sarta informasi anu arek ditepikeun. Katilu aya bagian panutup. Dina bagian panutup anu kahiji aya disebut kacindekan atawa kasimpulan jeung saran. Mangrupa kacindekan tina eusi biantara anu tadi didugikeun. Salajengna aya doa. Pamungkas aya salam panutup. Metode biantara. Nu kahiji aya metode naskah. Anu solusibat oge metode manuskrip. Nyata biantara kalawan menggunakeun atawa maca naskah. Janten nalika biantarana teh bari maca naskah saujratna. Anu kadua aya metode talaran atanapi metode memoriter. Dina metode ieu biantara didugikeun ku cara ditalar atawa diapalkeun heula naskahna. Jadi nalika nepikeun biantara teh teu nyandarna naon, murni dumasar kana talaran anu tos diapalkeun. Nu katilu aya metode catatan ringkes atanapi metode ekstemporan. Dina metode ieu biantara teh didugikeun ku cara nempok raraga atawa runtuyan singgep tina naskah biantara. Upami dina basa Indonesia mah disebutna metode catatan kecil. Anu pamungkas aya metode dadakan atanapi disebut oge metode impromptu. Dina metode ieu biantara teh ditepikeun kalawan ngadadak tanpa persiapan. Janten ngandelkeun anu saaya-aya harita aya dina pikiranan. Tujuan biantara. Aya sawatara tujuan biantara. Diantarana nu kahiji nyaeta informatif. Hartosna mere informasi. Anu kadua persuasif. Hartosna ngajak. Anu katilu edukatif. Anu hartosna mere wawasan. Anu pamungkas nyaeta entertain. Hartosna nyaeta pikeun sarana hiburan. Rupina sakitu nu tiasa didugikeun dina lawungan ayeuna.
Hatur nuhun kana perhatosanana. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.